Pul. Urang berangkat gawe. Gawe? Heeh. Sok atuh. Urang can kaburu masak ya. Atuh urang lapar euy, kumaha? Engke ganjal we beuteungna kumi. Ganjel kumi. Heeh. Bisa ke tuh? Nah, bisa lah. Orang biar sabu gedung doang. Orang kan paling istirahat lah. Oh, istirahat ka dia? Istirahat. Kan karunya di dinya bisa lapar, yang penting mah ganjal beuteung we heula. Heuh atuh. Heeh. Ke aya tuh mie ganjal bae beuteung lah kumi. Heeh. Deun teh ieu teuing. Siapa tuh? Heeh. Sok heula nya. Sok, siap. Urang Kade. gawe, Sing lancar. Ayo. Assalamualaikum. Salam. A few moments later. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Maneh kunaon eta, Pul? Aduh. Aduh. Mah ieu. Maneh kunaon, Pul? Lapar aing teh euy. Lapar. Heeh. Emang can dahar teh isuk? Acan atuh. Apaan tadi ganjal heula ku ieu ku mie. Heuh, geus diganjel kumi. Eta masih kena lapar. Lapar. Anjing eta beuteung dibuat tina naon sakitu mie. Sabaraha hiji eta ngaganjel mie beuteung? Kan hiji tuh, tinggal ieu. Astagfirullah. Kakak gila-gila teh atuh, Pul. Kumaha tuh? Pencet eta teh diganyol. Geus gorong tuh diganjel. Bener diganjel. Tapi lain kieu oge meureun. Atuh kumaha? Allah ya Robi aing mah dikira ngarti. Kudu kumaha? Baturan ampun. Ya. Eta beungeut kuat kapucet untung sih teu gering ge. Eta lamun aing coba lamun tepi ka Bali, paeh asana. Ya maksud urang mah ieu teh nilai dikieukeun sengkrul. Mun arek tempel di dia sakali. Ya maksud aing mah ieu. Ganjal teh ieu seduh. Supaya beuteung teu terlalu lapar terus dahar aja ngaganjal beuteung tujuanna teh kitu lain diganjalkeun ka dieu. Oh gitu. Ya Allah eta kitu deui. Atuh urang teh kumaha tuh can dahar? Semprul aing kumaha eta lamun heug istirahat ayeuna teu balik. Heuh nya. Gregeteun sia mah aing. Tah aing untung mawa dahar. Si anjir. Nuhun. Buat kapucet gitu. Coba lamun siapa ya? Aing ngeriweuh goblok geus sia mah. Nuhun cen. Dahar lah aing ah.